Aduh, anjing geus aya nu ngala goblok. Si Isa anjing ku si cungur kira di ala. Sal. Naon? Na manuk aing di ala tadi gitu. Di ala ku bapak aing. Aduh, nah. Di ala. Di ala nah kumaha sih teh? Duh, panu aing itu mah. Ah, nyaho aing teh apalna naon? Bapak aing tuh. Bang. Na manuk aing di ala, nu dihandap. Manuk naon? Manuk minim. Yang di ala ku aing tadi lumayan payu 100. Nah, ka di ala. Nah, kalah di ala ku mah, kan pan lumayan ku aing payu 100. Pan eta teh manuk nu aing, Bang. Manuk nu aing ku mah ket. Manuk di leuweung manuk nu aing. Pan minggu kamari aing manggihna teh. Ta maksud aing ayeuna minggu ayeuna ye ek diteang jaba geus aya nu ek meuli. Aing Nah, sugan edan sia. Mun maksaraan ku sia teh manukna teh ket. Manuk oding. Ku aing moal di ala sugan edan. Nya bebas meureun aya di kebon kene mah. tah tah yang nyawa aing duitna beu kadekeun. Maksudna? Heuh eta duit manuk. Maksudna ieu naon ieu? Heuh bedog. Sia hayang duit hayang naon? Yang duit. Sia naon urusanna sia? Pan manuk aing, Bang. Ah, manuk aing. Cik aing aksaraan kehead ngaranna manuk oding ulah di ala gitu moal ku aing. Ini ku aing si ini Batu 50 ewang we. banget sia hurung. 50 sewang. Nah, ngane we ka kebon bagal. Aing mun lain kolot di cabrod ku aing. Naon sia? Tuh di jabrot. Teu saal itu tuh. Manuk cenah geus payu. Payu. Cenah geus dijual. Jeung anakna ku aing direngkepkeun anjing. Anjay.